Assalamualaikum. Cek, Waalaikumsalam. Naon cek? Perioke cek. Oke naon? Abot. Barabot. Enteng. Tuh mana cek? Tuh naon? Kita cerita tuh beas. Budak karunya laparan cenah besok-besok. Ayo wah hingga beas. Ayo. 2 liter aja. Ayo wah, ayo. Tuh kan orang minyak jalannya itu kan sedap. Hah? Itu non pisannya. Itu nuhun. Non pisannya tuh. Budak laparan gitu-nya. Ada itu eta tarang terus ketemuan itu. Eta tapak piwir. Jelas diketek we. Ayo coba enggak Assalamualaikum. Cek. Ayo naon cek? Gosip anyar sih ya. Musik naon deui cek? Apa lu si Tamrun? Si Tambun salaki nasi coda? Kemarin ngebonceng awewe. Wah, di mana? Kemarin abi panggil kira ngebonceng awewe. Gelis teu. Udah ngora kene. Si codahna apa teh cek? Nya henteu atuh mun apel memberen perang dunia kagenep. Cewek cek mun panggil si codah urang bejakeun. Juan we cenah jeung si Tambunna jadi si Tambunna jeung abi. Ari maneh emeh ari itu sejajan kamanakeun. Antepkeun we cek jelema kitu tong dipikiran teuing. Naon kaluar negeri tapi ayeuna teu balik-balik. Nyarina teh henteu kalau cek teh. Ari kamari dia masalah duit geuningan. Lah teh cek dana pas teh lain duit kumpul. Apa mun ieu oge komo musim hujan kieu. Bener cek. Sapoe teu ieu teh gararete. Si Eda pagawean mah gosip we. Urang mah pangnaheutkeun cai sakit balik gawe teh. Cek itu salaki balik. Paya antep asik kedua. Aduh naon itu nih karek balik gawe. Ini tuh jam 10 di gudang-gudang ku ece itu ya. Betul bener. Assalamualaikum. Salam. Oh, Naon? cium tangan mah. Kayak dia tuh lah meni barau. Bau-bau ge berkah ieu salaki gawe teh. Berkah-berkah ada bau ai maneh kayak dia geus mandi atuh. Mang saya cai can. Nah, hore ku sorangan urang ge capek atuh geus nyeus teh geus sumpah wadah geus nempel. Oh, cung aing mah. Salah. Salah. Dasar si Junen. Boga pamajikan. Oh, pahidangan. Salaki balik gawe teh lain, anggar cai mah. Gimana ada gosip we. Cai ah. Ada cek emang geus di mana meuni gaya kieu? Biasa we cek kemarin semenang beselan geus belanja di pasar beli sembako. Gayanya Nya atuh cek harus kayaknya. cek emang mending ngeuna salaki jauh teh duit loba. Coba ece moal poe tara boga duit. Ini lieur teh kana sirah teh. Geus sarua we cek. Sarua di manana deh ece teh? Cek mah tara boga duit, abi mah tara boga jatah. Jatah naon? Kira aku teu ngarti cek mah. Barabot ayo. Salaki teu boga. Anak parabaneun 13. Nyelieur kana sirah. Boga duit deh. Dia minjem ka sahanya. Nyelieur ece ya. Ci. Kenaon? Tuh mah wadah nih, ece pira ku salto. Kan mah wadah. Ngaruaskeun ece mah aing mah. Naon ece kacai? Nimba. Ngacai. Sekarang yang ece nya pangawakeun. Siap.
Ece launan ece cewek. Ada lalaunan ya ge. Karena banget ece aing mah launan atuh ece. Ece Naon? di baringung na. Di baringung ece. Nah, maka jeung bararingung. Oh ece duit teboga. Budak mereka wae jajan ece bingung gerak. Oh. Ini atuh rek ngiringan. Di mana naon ece? Aya itu bangke. Bangke kumpulan sore. Naon bang teh? Heeh, minjem duit. Duit. Heeh. Ece bae luan ece. Bae atuh. Ece kerek miluan. Ece kayaknya ece teh keur susah itu nya. Salaki teboga ece mah. Budak 13 talabaneun gerak. Leuwih-leuwih ti meri gerak teh ece mah. Tak dieu kasih apa ece. Heeh, matang ke miluan kumpulan sore. Sore teh saha ece? Teu ece. Ece. Kemana sih Edo teh? Cekennya di dia ya. Apa ini garong ke penembang? Tidak aku dikan loba gitu. Ma. Kemana ya? Kanang loma yang di Paraban loma sih lu lakukan dengan gosip ayo. Orang angkat kiri ayo. Kita yang duit namun. Untuk pamajikan teh. Ayo. Aduh. Kita akan duit kamar ini. Ini tuh pula. Kan mana nih? Ece nila wae si bangke teh nya can datang. Geus saja mah da uang nila. Datang mualnya kira-kira. Teuing atuh. Biasa ngelekin datang aja. Misalnya mau geus datang we kieu teh. Menilainya ini betul duit ece teh. Heeh, sarua ece oge. Ari ieu cek mah yang duit jang naon? Yang udah usaha, jangan warung. Jang warung naon, warung lotek. Ya, seperti itu. Kan sakit di luar negeri mun ngiriman gede wae. Itu di luar negeri oge ari. Terbalik mah. Kagini kan udah teuing. Kamu ece ya hidup ralandaan ece mah. Usaha-usaha sorangan. Budak rembeu itu belas ece mah. Anu takdir ece mah teh. Kayak gitu lah ketemu itu kan ada ya. Punten. Kemana nanya cewun teh serangan nyukna ditagihkeun mihara rese. Punten. Meureun ara reuweul. Balik teh. Receh nyemburit yang naon? Bukan salaki geuring. Geuring naon sakit teh? Buduk, apa di rumah sakit? Aduh, kalau masih ini pada buduk aja terbawa ke rumah sakit. Digusuk ke cager, buduk mah. Assalamualaikum. Ini lama sih, maaf, dia teh di jalanan macet gerak tuh. Hari ini isi saha? Hari ini Cedo. hari ini cuman hari ini gitu. Saya terus lihat ibu-ibu asal ngapain tadi ceritanya. Di jalanan becek, nggak ada ojek orangnya. Ya, nggak ada becek itu. Ikuti ya, ibu-ibu nyaman. Janji bangke. Janji bangke. 1. Punten. Cewek. Kemarahan aja di rumah itu. Serangan juga. Ditagih hara rese. Hadir di mana saja. Hadir di mana saja. 2. Bayar setoran tiap minggu. Bayar setoran tiap minggu. 5. Bertanggung jawab apabila. 5. Bertanggung jawab apabila
Ada teman yang kepepet. Ada teman yang kepepet. Nah, seperti itu ibu-ibu. Sang susah ya teh. Gitu. Oh, badai nambut atas kanggo naon? Kalau berobat, Berobat salah. tapi udur, Udur naon salah kita. Udur. Terus sebenarnya lami udur. pas lami, Oh, bodoh, salah bete. udur, Kalau sama rumah sakit di rumah. Ke omnya kecil panas, gaya Panas. Ya, ya. Ini yang kita golotok juga masuk ikan, kan kita baru cat. Madamang, Iya, mau para yang duit yang masak yang bodoh mana? Ya, Tapi capek lagi rumah Cuk. Cedoh. ayah cek. Cedoh na aya. Teh ayah cek, tadi teh angkat jeung ibu-ibu, abi ge milarian teh tadi teh. Nuju naon di kamar? Di barang ka dia atuh. Teh ayah cek, angkat jeung ibu-ibu. Sanes di kamar. Cina ka dia atuh. Anggar tempat ditagih nyumput. Teh ayah cek, lain nyumput di kamar. Teh ayah. Cina ka dia atuh. Nah can beberesna. Astagfirullah, di eueuh-eueuh teh teu urang di bejaan seueuh ceu mah. Keun bae make jeung nyuguhan cai, da eueuh mah butuh duit. Saoge nu rek nyuguhan cai, caina ge saat. Bae, cik kopi hidung oge eueuh mah. Da osok. Saoge nu rek nyuguhan kopi, bet urang ge can manis kopi isu-isu. Keun bae teh digulaan oge, da eueuh mah resep kopina hungkul ge. Pun kopi-kopi euy. Nah, jelema teh budeg gitu. Tah, kitu sareng leuteuna sekalian aya mah sok. Ngobrol jeung kieu mah tuh. Cari eueuh budeg. Teu gaduh cara oge, eueuh mah darana. Nah, ujang bogoh ka eueuh. Nah, ada leuwih parah di Bandungan. Nah, teu percaya ka eueuh mah rana. Teu urusan rek rana rek boga salaki oge. Kade bisi apaleun ceedoh, ger eueuh dicarekan. Mending mantog teu nyambung ngobrol jeung nu budeg mah. Tah, kitu atuh perkara kulit ini nyuguhan kopi teh. hari ini sang ece saha? Ceedoh. Oh, ceedoh. Nambut atas kanggo naon ari ceedoh. Hoyong aya ka hoyong, ece teh hoyong emas. Oh, hoyong emam. Hoyong emas ari Mas ece. betul sih. Bolekan heula. Badai nambut atas sabaraha? 20 juta. Aduh, seueur teh. Ini sesuatu yang masih yang naon. Iya, satu panjang emas teh ya. Sudah iseur ka hoyong mah kumaha nih. Masih seragam nih, obat teuing jeung deui teh. Yang 100 gram. Aduh, gaya kebayar moal. Bayar asal kita usaha tuh. Kumaha ulang rentengnya teuing aing mah. Bayar sudah abi meni sekarang itu udah abi bayarnya. Mayarna ulah rese kade ulah pas mayar perlu ayanya. Nya, Kade oke aja ngarenteng. Ayo mah. meni karar itu kalcut teh. Ari ece teh satu ieu sanggup bayar 20 juta teh. Sanggup. Ari ece ieu sanana Abi aja uhun. ceu Nah, aja itu gitu. ari ceu atas sabaraha? Ah, itu cuma Sabaraha? 10 juta. 10 juta lebih cuma ini gede. Nya, Kanggo naon 10 juta teh? Teu aya nama cuma rasuan. Cuma randa ieu teh. Randa cuma Ari salaki ka mana? apa lagi randa. Di mana? mari saya Mana cek gawe. Gawe. Pada situ kayak dagang warung gorengan, dagang lotek, itu teh, dagang iya masuk tahu naon, kayak itu teh. Kamunya itu budak 11 para Bandung. Padahal mah uceut gitu. Nah, mau dibekir urut nanti urut eta oge, nganter bekir urut teh. kan baca mereka beli emas teh ya. 20 gram
eta teh ya mulai naon? Tadi modal kan. Kali naon cek? Ya tadi duit gitu. Ah itu roksokan kumaha? Apa benar roksokan? Ya anggar roksokan. Oh benar tanda cek. Yuk. Kemarin jadi PSK cek. Pan ulah itu dosa aja cek. Dosa. Ah, pegang dosa cek eta. Pedagang sawo koneng cek. Oh, subhanallah. Wah emang naon dari Oco. Oco alas ya tuh. Oco ijo. Alas ya. Itu juga ibu-ibu. Nyumput. Nyumput aja. Jadi nyumput deh. Jadi nyumput aja. Jangan kepala aja. Area mayar apa nggak mau cuma? Naik naon itu liar mayar budak sih mah. Tahu ya? Heeh. Mau ketuliskan kalau aja mayar itu letak liar antap kena nyebut aja nih ya. Cukup semua. Kemana ibu-ibu lompatan? Ah, ya itu juga ikannya rumput, orang lewas kan kira. Kali cabak. Ya waduh, usah kamu nyabak. Cepat bisa kepake. Cepat. Itu ibu-ibu teh kadonya rumput orang lewas kan. Endo. Karena naon sia kadonya rumput di dia. Sahanu nyumput cek sedikit ucingan. Anger sia tempat ditagihnya rumput. Nah, cek depan nu semayar cek teh. Oce mah erek nagih, lain erek nganjukeun deui mah lieur hese mayar. Nah, untuk pan kemarin geus mayar. Cek si nyamung geus aja teh mah. Budak sih kan oke teh nyamung cek. Itu semayar kemudian. Moal mau nganjukeun deui lieur. Ya cek nyamung aja ngobrol oge. Bener. Ya siapa tong ngobrol. Ngobrol mah wali sorangan nggak sok nyamuk kasih cek mah. Heeh nggak sok cobaan. Tong sorangan ngobrol mah sok cobaan enggak. Sok kira mayar, lain ditagih teh nyara rumput. Basa iraha mayar dan can kungsi mayar. Nah, hanya tuh nyambung ngomong tadi seraan mah. Heeh sedikit ke aneh ya. Karena lagi jelema budak. Sok deui aja. Tah kitu ngomong ari Allah mah lain nyumput aing mah. Hakeun bae ari kitu mah. Awas mun isukan receuk ka dia ditagih Allah. Benar cek. Aduh ngomongnya sorangan dengan ngorowokan. Ya balik deh. Ya sok betul. Aja rek mau ngalah barang itu di ditu di ditu. Nah itu. Apa tuh si Tamrun? Si Tamrun salih nasi codah. Kemarin ngabobonceng awewe bari ngora keneh awewe na teh. Wah, Nya. Sen. baik cek. Kipun panggil jeung si codah itu. Cewek cek mun panggil jeung si codah urang bejakeun. Sugan we cara jeung si Tamruna. Di si Tamruna jeung abi. Ari maneh udah. Sen. Cewek cek mun panggil jeung si codah urang bejakeun. Naon? Sen. Ari maneh emeh ari itu sejajar kamanakeun. Sen. Baik cek tong dipikiran teuing jelema kitu mah. Naon? Sen. Berkah ada anggar bau. Tek sunang. Naon? Suntangan mah. Kada ya tuh lah mending kalator gitu. Sen. Mas hari Taichan. Nah, rek sorangan orang teh capek tuh geus ngepel, geus nyeuseuh, geus mah wadah. Itu cuma. Nah, salah. mana?
Dasar si Junet. Nah, itu men Nah, caican mah. acan aku serangan we atuh mana nda bisa narce mana carape urang teh geus ngeuseuh geus mah wadah geus ngepel. Tuh, aing teu bale. Aja ente nu kasa ieu mangga teh nya nu sabrigi Action. ada jeung yang duit yang naon Action. Assalamualaikum. Action. Enak, kalau nggak nuca, kalau mana? Saya lagi jam beas. Punten. Punten. Kabaran nya? Ada reueuh jelema teh secara ditagihna. Action. Karena naon sia kadonya rumput di dari ieu. Action. Tokeun bae ari kitu mah. Ece isukan.